Baik. Sudah amat. Ditang kupo ini. Ini naon sih di? Dia asa deh. Layangnya kan cukup umur sih awak. Oh, semuanya kok. Jambingan mana? Oh, itu jambingan deh. Itu apa? Yang itu aing teu mau mo. Oh. Ngelikan embe. Salah deh mambe nak. Tapi ya embe apa yang maling gitu ya? Bisa dijual itu aing. Wah, aing. Kunaon sih ya? Pak. Kunaon? Biasa. Ngobrol coba. Ayo naon? Geus ulin teh kitu geuningan. Aya naon di eta balik ulin we luklah teu para ruguh kitu. Biasa Pak. Bapak nasi neneng hanya dewa. Nanya naon? Kita buru-buru eta. Pan si neneng. pan kamari ge bapak keur neangkeun teh ka ditu. Pan beunang geus ngomong. Puna teh sabar. Payahna Pak. Kudu ka ditu isukan mah. Atuh kan bapak geus diusahakeun eta kebo eta embe geus beak dijualan eta teh jeung anak itu aya kebon sapetak deui arek dijual deui jeung ieu jeung ngabeukah anak da kunya atuh anak hiji-hijina lah isukan ka itunya atuh panungguan cair heula eta duit di kebon atuh duit di kebon bae menyamahi emang kebuatan selaku deh atuh geus kak sapotong dibayar potong. Bapak ama tuh kunaon gitu lain cash kan gitu. Teu nyaho eta jelemana. Bawa bapak katipu. Kade Pak eta katipu. Eta emang maneh geus ieu deh, geus bener-bener eta hayang ka si eta. Atuh urang mah heula kumaha deui atuh. Dah bapak mah da bangun rada urang srek ka si eta mah. Modelna ge kitu. Udah emang. Eta bapak lagi rada beda deh ka urang. Kunaon bapana ge? Atuh eta mah slononge urang keur ngobrol gitu neneng. Solonong ngeliwat. Geus eueuh kasopanan meureun. Tuh rada beda teh kitulah ka urang lagi. Manehna meureun teu sopan ka dinya datang ka nu bapana. Ai urang mah kesalaman naon. Bapana eta teh sopan, ada teh sopan. Urang di dinya ge pada teh semangat teh ka dinya. Oh. Eta meureun karena kesaleun meureunnya. Dilak deui. Atuh pan. Isukan bapak meureun arek liar, arek nanyakeun eta duit kebo. Kumaha bapak sapotong deui. Kaju eta masalah kebon ku bapak rek dijual ka manis ditawar. Aing ngomong sing sopan hareupeun kolot teh ka dieu beungeut ngaleos ka ditu. Pan kurang kadenge Pak. Atuh ngomong teh ka dieu beungeutna atuh pantesan bapana si neneng ewaeun teu sopan ieu modelna kitu mah kan bapak teh ngajarkeun model kitu. Atuh kan urang mah sasopan-sopan lagi pas sopan ka kolot mah. Atuh lamun ngomong teh kan mun bapak di dieu atuh ngomong hareupeun ka dieu ulah ngaleos kitu emang ngomong jeung jurig di ditu panjang bapak di dieu. Depan Pak urang sada salahnya teh ada obrolan lagi gitu lah. Atuh pokona nama isukan berenang deh urang teangkeun deh ka ditu urang pugukeun ka bapana maksudna nya. Mudah-mudahan isukan meureun lancar eta duitna kitu. Geus urang ka itu isukan aparek bapak sorangan ka itu. Sia sorangan mah borangan amat kolot-kolot deui. Samus kolot mah komo. Naon di ditu mah. Geus aya nama geura sare ka ditu geura istirahat. Isukan bapak diusahakeun insyaallah. Pak nya. Heeh. Sakeun Pak nya. Kubak-kubuk teu sopan ka kolot. Ayo geus molor peuting. Astagfirullahaladzim. Parene kenes. Tua bak. Duit sakieu mah kana naon anjing. Jeung beli rokok jeung kopi ge. Mama. Bubur jeung ngawik. Aduh, aing mang ambong mah ka binabi hirupna. Das tapi.